Asifatu salisata asyarota ari sifat anu ka-13. Al wajibatu anu wajib lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala. Al kalamu eta sifat kalam. Wa huwa sareng ari kalam. Sifatun eta sifat lahu ta'ala nutu metep pikeun Allah ta'ala. Azaliyatun anu bangsa azali, maujudatun tur anu ayat, qaimatun anu tumetep bidzati ta'ala bidzatna Allah ta'ala, muta'alliqatun anu ta'alluq bikulli ma kana bima kana perkara ta'allaqo anu ta'alluq bihi kana ma naon ala ilmu sifat ilmu minal wajibati bayan ma tina pirang-pirang perkara anu wajib wal mustahilati jeung pirang-pirang perkara anu mustahil wal jaizati sareng pirang-pirang perkara anu weunang. Lakin ta'alluqul ilmi tatapina ari ta'alluq sifat ilmu bitilka salasati kana eta nu tilu wajibat mustahilat jaizat ta'alluqun kisyafin eta disebut ta'alluq inkisyaf bimakna anna tilka salasata kalawan makna sanyana eta anu tilu munkasyifatun eta anu narima terbuka lahu ta'ala pikeun Allah ta'ala bi ilmihi ku ilmu na Allah. Wa ta'alluqul kalami bima ta'allaqa wa ta'alluqul kalami jeung ari ta'alluq sifat kalam biha kana anu tilu wajibat mustahilat jeung jaizat ta'alluqu dilalatin eta disebut ta'alluq dilalah bimakna annahu kalawan makna sanyana kalam lau kusyifa lamun dibuka ke naon al-hijabu hahalang ma'ani antara urang jeung kalamna Allah wasami'na kang tungarungu nguping urang sarerea sifat al-kalami kana sifat kalam al-qaimati anu tumetep bidzatihi ta'ala bidzatna Allah ta'ala la pahimna yakin bakal paham yakin pasti paham urang sadaya min hatina sifatil kalam al wajibati kana pirang-pirang anu wajib wal mustahilati jeung kana pirang-pirang anu mustahil wal jaizati jeung pirang-pirang anu jaiz. Wang tuntut nomor ka-13 atawa ieu teh nomor ka-7 lamun ngitung tina sifat ma'ani ka-13 lamun dihitung tina sifat nu wajib di Gusti Allah. Allah wajib kasifatan ku sifat ilmu. Tumetepna ilmu di Allah wajibna ceuk akal. Ari ngaran wajib ceuk akal kudu aya teu kaharti lamun eueuh. Allah kudu kalam, akal teu ngartieun lamun Allah teu kalam. Ari urang salaku mukallaf kana kalamna Allah lain wajib akli tapi wajib syar'i. Kumaha wajib syar'i teh wajib urang nekadkeun yen Allah kasifatan ku sifat kalam. Tekad eta teh hasil tina ngarti terhadap kalam Allah. Maka wajib syar'i mukallaf kana kalam tilu. Hiji ngarti makna kalam, dua nekadkeun sifat kalam, anu katilu nyaho kana dalil na sifat kalam minimal dalil ijmali. Katilu kewajiban. Kalam tetap di Allah wajib akli,
mukallaf karena Allah kasifatan ku sifat kalam ayat 3 kewajiban ngarti makna kalam, kadua nekatkeun kalam tetep di Allah, katilu paham karena dalil sifat kalam nutu tetep di Allah minimal dalil ijma. Kita camkan, catat. Naon atu kalam teh wa huwa ari kalam teh sifatun lahu ta'ala sifat nutu metepikeun Allah ta'ala ajaliyatun nu bangsa ajali ari ajali teh perkara nu eueuh mimitina syai'un la awala li wujudihi perkara aya nu eueuh mimiti pikeun wujudna pikeun ayana mata tong nanyakeun ti iraha kalamna Allah maujudatun kalam teh aya ukuran ayana kalam urang bisa mangihan bisa dibukakeun hijab ma'ani lamun ku Allah dikersakeun urang mendakan kana kalam Allah lumawi teu mendakan kana kalam Allah urang jeung kalam teh kahalangan kahijab lain kalam nu kahalangan tapi urang nu kahalangan. Naon nu ngahalangan urang kana kalamna Allah makhluk sanes da makhluk mah eueuh maknya nu eueuh ngahalangan kanu aya da makhluk maleutik kalam Allah akbar maknya nu akbar kahalangan ku nu leutik moal mata aya ge nu leutik kahalangan ku nu gede Allah wujud lian Allah ada sifat kalam di Allah wujudiyah lian di sifat Allah eta teh adamiyah maknya nu wujudiyah kahalangan kudu ada miyah naon atuh nu ngahalangan lain wujudna makhlukot da hakikat nama eueuh moal matak jadi hahalang tapi wahaman jeung hayalan urang netepkeun kana ayana makhlukot al wahyu wal qayalu yusbitani al ghaira wahaman jeung hayalan dua-duana netepkeun kana ayana sifat lian ti sifat Gusti rupa padahal rupa nuduhkeun kana yen Allah kasifatan ku sifat kalam dan ngaliwatan rupa Allah nanya ka urang ceuk koneng aing lain ceuk Allah dina koneng aing lain nu nyieun koneng dina pare aing lain anu nyieun hejo dina pare aing lain anu nyieun montok dina pare padahal kalamullah Allah di alam arwah nanya alastu birob biku aing lain anu ngurus maneh kabeh rohani sareng kabeh ngajawab qalu ruh nyirurup kana jasad dina patuangan ibu gubran ka alam dunia geus ka alam dunia lain ruh eta hungkul nu nyirurup di jelema tapi aya nu ngahalangan kana eta ruh mana nafsu teh ruhul hayawaniyah teh disebutna ngagagalkeun ngartina urang kana kalam Allah aing lain anu nyieun untung dina dagang ayeuna mah langka nu nyebut qalubala baheula mah sarempak boro-boro pi mukminin pi Yahudiyeun ge nemalanana qalubala ayeuna mah boro-boro Yahudi mukmin ge teu bisa ngajawab qalubala nalika dagang untung diaku untung menang dagang kuring nalika usaha bebenangan diaku usaha bebenangan menang kuring tuh eta dagang qaimatun bidzatihi ta'ala ari mana qaimah teh jang latan pakuanha kalam tina zat teu bisa dipisahkeun tiga bodas dina keramik hese metodna bodas dina keramik teu bisa dipisahkeun bodas jeung kertas bodas jeung kopiah bodas jeung kulit teu bisa dipisahkeun tah kalam ti Allah ge teu bisa dipisahkeun eta qaimah muta'alliqatun korelasi muta'alliqah teh korelasi ta'alluq kalamna Allah
bima ta'allaqa bihil ilmu karena sakabeh perkara nu dita'allukan ku sifat ilmu. Nya naon atuh nu dita'allukan ku ilmu? Tilu, wajibat, mustahilat, jaizat. Mana sina wajibat? Zat Allah sareng sifatna Gusti. Zat Allah jeung sifat Allah kata'allukan ku kalam Allah. Mana mustahilat? Syarik billah kata'allukan ku kalam Allah. Mana jaizat? Sadaya makhluk kata'allukan ku kalamna Gusti Allah. Angke dihareup kumaha ta mana ta'allukan wajibat? Ngan sanajan nu dita'allukan kalam sami jeung nu dita'allukan ku ilmu benten ta'alluqna. Ain ta'alluqna ilmu kana nu tilu disebut ta'alluq inkisyafi. Tapi lamun kalam kana nu tilu wajib, mustahil jeung jaiz disebutkeun ta'alluq dilalah. Kada eta bedana. Nu dita'allukan ku kalam jeung ku ilmu sami dina pada ayat tilu wajibat, mustahilat sareng jaizat. Ngan ta'alluq kalam kana nu tilu disebut ta'alluq naon? Dilalah. Ta'alluq ilmu kana nu tilu disebut ta'alluq inkisyaf. Ari ta'alluq inkisab mah kauninga kabuka ku ilmuna Allah sakabeh maujudat, wajibat, mustahilat, jaizat. Mustahilat kabuka eueuhna, wajibat kabuka ayana, jaizat kabuka aya dina nalika diayakeunana. Itu mah bimana annahu law kusyifa al-hijabu kalawan makna sanyana kalam Allah law kusyifa eta upami dibukakeun naon al-hijabu hahalang ma'ani wasami'na urang bakal nguping kana kalam Allah la pahimna tuluy urang paham kana kalam Allah kana perkara nu wajib ku kalam Allah atau tina kalam Allah kan wajib kanu mustajib pal wajibatu terus. Mangka ari pirang-pirang wajibat kadatihi eta cara dat Allah wa sifati jeung pirang-pirang sifatna Allah ta'ala mahalul Allah. Wa makna ta'alluqihi jeung ari makna ta'alluqna kalam bi dzatihi karena zatna Allah eta. Annahu sanyana kalakuan jeung tingkah. Yasbutu tumetep laha pikeun zat Allah. Naon al kamalu kasampurnaan. Wayanfi jeung eueuh an hatina zat Allah naon an-naqsu kakurangan. Qala ngadau Allah taala wallahu bikulli syai'in alim laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Wallahu sareng ari Allah bikulli syai'in kana sakabeh perkara alimun eta anu uninga sampurna uninganna Allah terang kana sakabeh perkara. Laisa kamitslihi laisa eta henteu aya kamitslihi saperti sifatna Allah. Tadanya kap lain di makna mislu, mislu lain di makna kap, lain mislu li tasbih. Jadi kap atos kap mah bi makna mislu ngan misluna bi makna sifat. Mata laisa teu aya kamitslihi saperti sifat Allah. Itu ngalogatna. Kamitslihi saperti sifat Allah naon syai'un naon. Wa huwa sareng hadi Allah as-sami'u eta dan anu ngarungu al-basiru tur zat anu ningali. Makna ta'alluq kalam kana zat Allah netepkeun. Jadi Allah teh nuduhkeun kalam Allah nuduhkeun kana yen dat Allah sampurna, kana yen dat Allah mustahil kurang. Dituduhkeun sampurna dat Allah padu. Urang nempo kana makhlukot sadayana jadi dalil anu nuduhkeun kana sampurnana zat Allah ngalangkungan nyaksi kana makhlukot mun dibuka hati urang mun dibuka sir urang nepi ka bisa nyaksi kana kalamna Allah pasti urang nguping yen Allah teh nuduhkeun ku sakabeh ciptaanna kana yen dat Allah sampurna kana yen mustahil dat Allah kurang.
Wa makna ta'alluqihi jeung ari makna ta'alluqna kalam bil mustahilati kana pirang-pirang perkara anu mustahil eta annahu sa'nyana Allah yukhayyiru binaf'iha yukhbiru tawa yukhbiru eta annahu sa'nyana Allah yukhbiru eta ngabejakeun Allah binaf'iha kana teu ayana itu mustahilan wa dzalika sareng ari itu mustahilat kasahibati eta seperti bojo anu ngarencangan ka Allah wal waladi sareng putra. Allah makna ta'alluq kalam kana mustahilat kumaha? Allah ngabejaan ka urang. Allah ngabejaan ka urang. Naon nu dibejakeun ku Allah ka urang ngalangkungan kalamna Allah? Eueuhna mustahilat. Mana kitu mustahilat syarik billah. Eusina syarik billah badi sohibah, bade walad sohibah bojo, walad putra. Allah ngabejaan ngalangkungan kalamna Allah ngan urang lamun teu dibukakeun mah moal ngarti. Kana kalam Allah kana yen eueuh syarik billah. Tah anu ngaku Isa ibnullah teh henteu kabuka kalamna Allah. Jadi jelema nu kabuka kana kalamna Allah jeung aya nu musyahadah, aya anu ngan saukur takul. Eta akul mah urang nyaksi mah henteu nu kasaksi mah makhlukot. Itu Pak. Ngan kata akul kaemut nguping makanan kalam Allah secara langsung. Teu urang teh ngan kaharti ku tetepna kalam di Allah, Allah ngabejaan eueuhna syarik billah. Ay jawajatun walam takul lahu sahibah qala ngadawuh Allah taala walam takun jeung teu kabuktian lahu eta tetepikeun Allah saha sahibatun anu ngarencangan ay zaujatun tegasna bojo wa qala taala sareng ngadawuh Allah taala subhanahu ayyakuna lahu walad subhanahu ma suci Allah ayyakuna kana yen tak kabuktian lahu eta tetepikeun Allah waladun ali putra wa qala ta'ala jeung doa Allah taala walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakun jeung teu bukti lahu eta tetepikeun Allah saha syarikun anu ngarencangan fil mulki dina karajaan Allah dua wa mana ta'alluqihi jeung ari mana ta'alluqna kalam bil jaizati kana pirang-pirang perkara anu jaiz eta annahu sayaktosna Allah yukhbiru eta ngabejakeun Allah bi annahu kalawan sanyana Gusti Allah qadirun eta anu kawasa ala ijadiha kana ngawujudkeun itu jaizat wa idamiha jeung eueuhkeunan itu jaizat makalan umpamana ya makna ta'alluq kalam kana jaizat Allah ngabejakeun ka urang kana yen Allah kawasa ngayakeun weunang kana yen Allah kawasa nguweuhkeun weunang Allah kawasa ngawujudkeun untung dina dagang Allah kawasa ngaleungitkeun beunghar dina beunghar Allah kawasa ngawujudkeun ilmu dina bodo Allah kawasa ngaleungitkeun ilmu di jelema anu pinter paham urang kana kalamna Allah qala ngadawuh Allah taala innallaha ala kulli syai'in qadir innallaha sayaktos Allah ala kulli syai'in kana sakabeh perkara qadirun eta anu kawasa Allah kana sakabeh perkara kawasa walau kusifa mangka lamun dibukakeun ana ti urang sadayana naon alhijabu hahalang ma'ani laro aina pasti tangtu pasti ningali urang sadaya sifat al kalami kana sifatna kalam dalatan anu nuduhkeun ala tilkal aksami salasati kana itu pirang-pirang bagian anu tilu wa kalamu jeung ari kalamna Allah taala alqaimu anu tumatep bidzati taala dina Allah taala lain itu kalam biharfin eta make harap kalam nu tumatep di zat Allah teu harapan teu ada wala saut bin jeung teu aya suaraan munazzahun anu dibersihkeun munajjahid be laisa biharfin wala sautin munajjahun mangga tur anu dibersihkeun ami taqaddum tirati payun wa ta'khuri jeung paniri wa anil irabi jeung tina mu'rab wal bina jeung tina mabni walaisa mustamilan ala suwarin
walaysa jeung teu kalamullah mustamilan eta anu ngawungku ala suwarin kana pirang-pirang surat wa ayatin jeung pirang-pirang ayat. Lianna dzalika min sifatil kalamil hadis karena sanyana itu kalam nu aya harap nu aya sora anu aya mimiti nu aya tungtung nu aya murab nu aya mabni nu aya suratan nu aya ayatan eta mah min sifatil kalamil hadis tina sawarehna pirang-pirang sifat kalam raja anu anyar makhluk. Wa kalamu ta'ala jeung ari kalamna Allah taala qadim mun sedengkeun ari kalamna Allah taala qadim. Walaysa al-muradu bil kalami walaysa jeung lain naon al-muradu anu dimaksud bil kalami ku kalam alladzi huwa sifatun lahu ta'ala alladzi kalam huwa anu ari itu ladzi sifatun eta sifat lahu ta'ala anu tumata pikeun Allah ta'ala qaimatun anu tumata bi dzati ta'ala bi dzat Allah ta'ala al-alfadz syarifah eta pirang-pirang lafaz anu mulia khabar tina laisa al-muradu bil kalami alladzi huwa sifatun lahu ta'ala qaimatun bi dzati al-alfadz syarifah allati alfadzu syarifah unzilat nu dilungsurkeun lati ala sayyidina Gusti urang sadayana Muhammadin tegasna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam allati anu ari itu kalam hiya anu allati alfadzu syarifah tadi jadinya hiya anu ari itu lati Al-Qur'an eta Qur'an teh li'annahu kana sanyana Qur'an haditsun eta anu anyar wasifatu sedengkeun ari sifat al-qaimatu anu tumata bi dzati ta'ala dina zat Allah taala qadimatun eta anu qadim ya nu dimaksud kalam qadimah qaimah bidati ta'ala lain Quran geus kitu lain al-fadhus syarifah lain pirang-pirang lapad anu mul dalapad anu mulia mah buktina Quran aya harapan eta mah dibaca aya soraan eta mah aya mimiti eta mah matak aya mimiti surah Al-Baqarah aya tungtung surah Al-Baqarah aya ayat kan eta mah aya surat kan eta mah sedengkeun kalam qadim nu teu mentep di dat Allah mah laisa biharfin wala sautin wala binain wala mu'rabin wala ayatin wala mustamilin alal ayat wasurah jeung teu ngawungku kana ayat sareng surat mata Quran mah lain kalamullah anu qaimah bidatihi da kalamullah anu qaimah bidatihi mah qadimah eta mah sedengkeun Quran mah hadis eta mah lapad nu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad ulah disangka Quran kalam Allah kade kalam Allah anu qadimatun qaimatun bidatihi kade mata ke kalam dibagi dua sing jernih kan sok tuluykeun heula wasifatul qaimatu bidzatihi ta'ala qadimatun hadza mustamilun wa hadza jeung ari ieu Quran mustamilun eta anu ngawungku ala taqaddumin kana tarimati heula wa ta'khurin jeung narima panerima suarin jeung narima kana pirang-pirang surat atau ngawungku kana pirang-pirang surat wa ayatin jeung ngawungku kana pirang-pirang ayat wa hurufin jeung ngawungku kana pirang-pirang huruf wa aswatin jeung pirang-pirang suara wa i'rabin jeung mu'arrabin jeung bimna wasifatul qaimah sedengkeun ari sifat anu tumatep bi dzati ta'ala dina zat Allah taala munazahun eta dibersihkeun an jami dzalika tina sakabehna itu ayat surat huruf taqaddum ta'ahun dibersihkeun dirinya mu'rab mabni walaisat hadil alfadhu syarifah dalatun ala sifatil qadimah walaisat jeung teu kada hati-hati naon hadil alfadhu syarifah tu ieu pirang-pirang lafaz anu mulia dalatun eta anu nuduh dalatan bener dalatan khabar laisa eta anu nuduhkeun kana sifatil qadimati kana sifat anu qadim al qaimati tumatap bi dzati ta'ala dina zat Allah taala ay laisa sifatul qadimah tegasna lain non sifatul qadimah sifat anu qadimah al qaimah tumatap bi dzati ta'ala di zatna Allah taala tufhamu min tilkal alfadhi syarifah eta bisa dipahami tina itu pirang-pirang lafaz anu mulia wa inna tilkal alfadhu jeung pastina ari itu pirang-pirang lafaz laha eta tetep pikeun itu alfaz maknan ari aya makna wasifatul qadimah tu jeung ari sifat anu qadimah al qaimatu tumattab bi dzati ta'ala dina zat Allah taala tadulu eta anu nuduhkeun ala maknan kana makna
Wa makna tilkal alfaz musabil li makna sifatil qadimati al qaimah. Jeung ari itu pirang-pirang lapad anu mulia musawin eta nyaruaan li makna sifatil qadimah kana makna sifat anu qadimah al qaimah nu tumatab bizat hitala bidatat Allah taala. Patanabbah mangka kudu inget anjeun, eling anjeun lidzalika kana eta masalah wahris jeung kudu nemen-nemen anjeun alai kana eta zalik fa innahu kana saenyana kalakuan tingkah yang itu eta salahan pihi dina itu zalik saha katsirun kalau loba anana minan nasib di pirang-pirang manusia loba nu salah. Hati-hati ya wang di sketsakeun di hadap sampai karti. Aya al-Fatihah Syarifah nyaeta naon? Al-Qur'an. Aya nu disebut sifatul kalam al-qaimah atau sifatul kalam qadimah. Ngambil qadimah. Qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Tah, sifat kalam untuk menetap di zatna Allah Ta'ala tabelah deui. Ieu mah Quran lain sifatul kalam, lain sifat kalam anu qadimah sanes. Quran mah lain. Naon sababna da ari sifat kalam anu qadimah mah beunteun laisa biharfin wala sautin. Ieu mah laisa biharfin wala sautin. Kita tunggu. Sedangkan ari al-Fatihah Syarifah mah ieu mah aya harapan laha harfun wa sautun jeung sajabana. Tak lain. Tak lamun nyebutkeun Quran kalamullah seingat lain kalamullah anu qadimah ya. Quran mah kalamullah anu al-haditsah. Dari kalamullah al-qadimah mah harapan sedangkan Quran mah aya harapan. Kan sing bisa-bisakeun mana kalamullah anu qadimah, mana kalamullah anu al-haditsah. Tuluy pun ungkapan Allah mah dan anu qadim geuning kalamna bisa hadis. Nah, kudu paham eta. Padahal teh qadim lin sifat ge meureun kudu mah lazabal qadimah bahwa qadim. Setiap perkara anu ngamulazamahan kana anu qadim eta pasti qadim. Ede kalam tumetep di zat Allah, zat Allah qadim berarti kalam lagi kudu kok. Tapi di dia kudu dibahasakeun aya kalamullah al-hadits buktin Al-Qur'an. Dalam menjelema kana Quran lain teu nyebutkeun kalamullah, malah jelema nolak Quran kalamullah fahuwa kafirun. Dihukuman kufur mah. Nah, kita kudu paham kunaon Quran disebutkeun kalamullah padahal Quran mah aya ai kalam mah atau ari Allah mah qadim. Kunaon netepkeun nu aya kana qadim. Meureun leupas dina kaidah kullu ma lazama qadimah bahwa nah disebutkeun
disebut dal. Nah, di mana ayatnya berarti kudu aya madlul. Sifat kalam anu tumetep di dalam nah madlul lain ya kan. Sok loba jelema nu salah. Kalam Quran disebut dal, kalam qadim Allah disebut madlul. Ini beda kudu salah. Dana Al-Quran non madul aja kaki madul makna itu makna anu musawir li kalamihi ta'ala al-qadimah. Nah, karena itu benar. Di alasan pangna Quran disebut kalamullah sabab Quran teh nuduhkeun kana naon? Kana makna. Anu makna Quran teh musawir ngaquran li makna kalamihi ta'ala al-qadimah. Ya. Kalam Allah al-qadimah oh sami bogeun makna. Kalimat di mana? Di makna kalam ta'ala al-qadimah. Ya kesan kalam qadimna Allah lahu makna. Ieu nuduhkeun kana makna, Quran ge nuduhkeun kana makna. Makna nu dituduhkeun ku Quran sarua jeung makna nu dituduhkeun ku kalam qadimna Gusti. Kare kaharti Quran disebut kalamullah. Lamun anjeun kana Quran nyebut kalamullah hek dekatkeun Quran kalam anu tumetep di zat Allah musyrik teh kaliru teu nyambung. Naon sababna da Quran mah anyar sedengkeun Allah mah naon qadim. Dat anu qadim Allah menyanetepkeun anu anyar kana anu naon kana anu qadim mah nyan sabalikna mun anjeun teu nyebutkeun Quran kalamullah dan cenah Quran mah aya harapan aya soran berarti Quran teh lain kalamullah musyrik kufur eta. Nyebutkeun Quran kalamullah al-qadimah salah. Nyebutkeun Quran lain kalam Allah ge naon? Salah. Kumaha tuh? Quran kalamullah al-hadisah itu. Lain kalamullah al-qadimah. Da kalamullah al-qadimah mah eueuh harap eueuh sok. Jebule pertanyaan, kunaon nu anyar tumetep dina anu qadim? Kapan Quran mah anyar? Kunaon ditetepkeun Quran di dat Allah anu qadim? Pancen kaidah satiap nu ngamistian kana nu qadim pasti hukumna ge qadim. Kalam tetep di Allah. Allah na qadim berarti kalam ge kudu naon? Kudu qadim. Kunaon bet Quran disebutkeun hadis? Gitu. Kunaon atuh Quran disebut kalamullah padahal Quran mah hadis? Nah, alasanna ieu sabab Quran lahu maknan. Quran bogaeun makna. Quran teh dal, madlulna makna. Lain madlulna kalamullah al-qadimah lain. Madlulna makna. Anu makna nu dituduhkeun ku Quran teh sami jeung makna nu dituduhkeun ku kalam qadimna Gusti. Kartos akar itu kan kudu ngerti. Patanabah tinggal itu perhatian di bos. Patanabah kudu elit. Sabab lo baca lama lo nyokot jalan simpel Quran dal madlulna kalam qadim salah eta teh. Quran dal madlulna makna anu makna nu dituduhkeun ku Quran sarua jeung makna nu dituduhkeun ku kalam qadimna Gusti. Tah eta pangna Quran disebut kalamullah. Oh, jangan kunaon Quran disebut kalamullah. Padahal kalamullah al-qadimah mah tumetep di zat Gusti.
Jawabanana sabab Quran nuduhkeun kana makna eta jawabanana. Kunaon Quran disebut kalamullah? Padahal Quran aya harapan, aya sorat. Sedangkan kalamullah eueuh harap eueuh sok. Kunaon atuh pamana Quran disebut kalamullah? Dibulak-balik pertanyaan anak. Kunaon Quran disebut kalamullah? Jawab kira-kira sabab Quran tuduh kana makna anu eta makna Quran teh sarua jeung makna nu dituduhkeun ku kalam qadimna Gusti. Harti lah harti. Summa lam tuluy kudu nyaho anjeun anna kalamahu ta'ala kana sanyana kalamna Allah ta'ala yutlaku eta diitlaqkeun kalamullah bil istiraqi ala syai'aini tugeni bil istiraqi kana narima reujeungan ala syai'aini kana dua perkara bil istiraqi kalawan narima istiraq reujeungan ala syai'aini kana dua perkara payut laku mangka diitlaqkeun itu kalamuhu ta'ala ala sifatil qadimah itu ya karena sifat anu qadimah al-qaimati anu tumatab bidzatihi ta'ala bidzatna Allah ta'ala wa hadza ari ieu kalam anu qadimah nu qaimah bidzatihi ta'ala qadimun eta mah kalam qadim disebutna. Urang ngaji Quran ge dengan sok lalaguan kalamun qadimul la singkat teh lalakuan teh kalamun qadimula ya mulu si mau geus pernah ngadenge kana kalam qadimna Allah moal bosen ngadenge lamun kana kalam qadim tapi kana kalam Quran nu macana di mukmin teu kapanggih manana aya bosenna komo nu macana urang dieu tapi karena kalam qadim Allah di sawah di kebon ka kuping wasamiana urang kuping karena kalam qadimna Allah kade lamun nyebutkeun ayeuna nadom eta ngaji Quran kalamun qadimullah ya mulu simauhu nyangka kana Quran kalam qadim kalir udah Quran balik kalam qadim ya Quran mah kalam anu hadis aya Arab aya seorang mentakan harap karena seorang mah nabeh tukang kuro tukang maca Quran nabeh si sok aya bosen naon sababna da teu paham kana makna tah eta teh teu salahna doman lamun urang ngadenge kalam Quran tapi paham kana makna nu dituduhkeun ku Quran nu mana nu dituduhkeun ku Quran teh sami jeung makna nu dituduhkeun ku kalam qadim Allah kakarek eta mah bakal moal bosen. Ukuran bebeakan we. Ya ngerti ka harti mana. Dawa qa'atil waqi'ah. Laisa liwaqa'atiha kadhibah. Ieu jah mun jelema geus manggihan kana sifat Allah bakal katagihan moal aya bosen. Naon sababna? Pangna teu bosen. Sabab ka Allahna mahabbah. Manggihan sifat Allah teh moal bosen. Dari aya modal mahabbah bentar bosen manehna nelpon ngaku. Liputun hoge jian urang. Mangkilan aing teh bisa nyekel HP peuting. Mangkana ya. Rusuh di kota poe kene geus diangkat. Oh, naik telepon ka Bogor. Mata kalamullah teh istiraq baina syai'aini ya. Fayutlaq ala sifatil qadimah al-qaimah bidzati ta'ala wa hadha qadimun munazzahun an taqaddum. Kalam qadimah munajjahun eta dibersihkeun an taqaddumi tina narima heula wa ta'khuri jeung narima panderi wal harfi jeung harap wa sauti jeung suara wa kulit dalika jeung lihat itu harap katun suara min sifatil kalami tina pirang-pirang sifat kalam.
Kadua, wa yutlaqu jeung diitlakeun kalam ala lafdzil munazzali kana lafaz anu dilungsurkeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paman. Nah, jadi ingat deh nama kalamullah teh sok dibahasakeun dua, hiji kalamullah al-qadimah, kedua kalamullah al-munazzal ala sayyidina Muhammadin. Ya, kalamullah al-qadimah mah eta mah hukumna qadim, kalam anu munazzal ala sayyidina Muhammadin mah eta mah hadis. Geuning kunaon atuh ditetepkeun nu hadis kana nu qadim? Dibalik kadi pertanyaan anu bisa kurang ka harti. Geuning atuh kunaon nu hadis ditetepkeun kana nu qadim? Geuning atuh kunaon nu hadis ditetepkeun kana nu qadim? Sing ka harti pertanyaan anu kada harti. Geuning atuh kunaon nu hadis ditetepkeun kana nu qadim? Kapan Quran mah hadis? Ari Allah na qadim, kunaon ditetepkeun Quran ka Allah, maka disebutkeun Quran kalamullah. Jawabanana sabab Quran nuduhkeun kana ma anu maknana nu dituduh, anu makna nu dituduhkeun ku Quran teh sarua sareng makna nu dituduhkeun ku kalam qadimna Gusti. Jadi kalamun qadimu la yamulu simauhu tetah kana eta pahamna kana madlulna Quran yakni makna nu sarua eta makna jeung madlulna kalam qadimna Allah. Itu paman mangka ari saha wae jelemana ulah kieu paman mangka ari mamang paman mangka ari saha wae jelemana kurang lapang arek kurang Cibantar kurang Cikatomson arek kurang mana deui Imang Dani ka mana teu katemu? Kuta kanyere. Pilih teu damang. Mulangnya. Mudah. Sarwana jeung si Hendrik. Si Hendrik. Si Heru disebut berarti ka mana eueuh. Sarua dimulang. Si Heru ka mana sare? Sok sare tas maghrib si Heru biasana. Tau keur ngalongok itu ha? Itu habatun. Mangkari sahawe jelemana qola anu ngomong siman inna hadhihi surah sanyana ieu surat Al-Qur'an surat Al-Baqarah laesan eta lain hadhihi surah min kalamillah eta tina kalam Allah yakfur eta kufur itu siman jawab paman ya saha wae jelemana anu ngomong surat Al-Baqarah lain kalamullah jelema nu ngomong kitu yakfur kufur siapa wa kalamullah jeung ari kalamna Allah bil maknal akhir ku makna anu akhir yakni rabdul munazzal ala sayyidina Muhammad eta makna kalamullah anu akhir teh ya haditsun eta mahnya khalaqahu ngadamel kana eta kalam saha Allah taala fil lauhil mahfuz wa ja'alahu jeung ngajadikeun Allah kana itu kalam dalan kana kalam dal kana anu nuduhkeun alama kana makna ya dulu anu nuduhkeun itu kalam alih kana ma oh ya dulu anu nuduhkeun alih kana itu ma naon kalamku al-qadim tah ya dulu payola dihareup ya dalan wa ja'alahu jeung ngajadikeun Allah kana kalam dalan kana anu nuduhkeun alama kana makna ya dulu anu nuduhkeun alaihi kana ma naon kalamuhu kalamna Allah al-qadimu anu qadim al-qaimu anu tumatab bi dzatihi ta'ala bi dzatna Allah taala waqad wasafahullah jeung nyata nyipatkan kana kalam saha Allah taala bil khalqi kalawan makhluk tak kana Quran mah Allah nyipatkan makhluk mana fi qoulihi dina dawuhan anjeunna dina dawuhan Allah inna ja'alnahu qur'anan arabiyya inna ngajadikeun kami nu agung ja'alna inna sanyana kami nu agung ja'alna eta ngajadikeun kami nu agung kana Quran Qur'anan kana Quran Arabian anu berbahasa Arab
lain Quranan Sundawian kan, lain Quranan Indonesian Komojawian. Quranan Inggrissian, Quranan Amerikian, kan? Jadi Quranan Arabian sabab diturunkeun ka urang gitu. Saha urang Arab teh? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata kula keul-keul teuing ka Arab teh sabab Arab ada hubunganana jeung Kanjeng Nabi. Awas jangan bawa-bawa adat Arab ke sini. Eta Islam Nusantara penyelegengnya. Gitu lain. Jilbab adat Arab. Lain, justru Nabi diturunkeun keur ngaleungitkeun adat Arab. Lain adat Arab eta mah justru Quran eusina rek ngaberesan adat goreng urang Arab. Mata turun ayat jilbab gitu. Tidak ada Arab jilbab teh jangan aturan Allah itu teh. Ade bisa paham liberal kan deh. Balik di dia dengan Allah anu seksai mana. Dengan anu seksai. Jadi nu dianggap bener teh anu buka orang, anu dicadar mah teroris teu, kan? Ge salah paham dia urang. Salah paham itu. Mun Nabi lahirna di lapang, pakal Quranan Sundawian kan henteu, Pak. Tak moal aya di Nabi, moal aya di Rasul sabada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Tak mun aya nu ngaku Nabi urang lapang tong dianggap. Ayah Nabi di Karangbunga jam leutik. Mengadulnya ke Nabi. Arek menyambut Kabupaten Baru. Diresmikeun ku Nabi baru. Aya holakna tegas nyiptakeun kami nu agung jaan teh di mana holakna mata Quran mah ditetepkeun makhluk Allah ku Allah eta teh informasikeun. Tapi disebut kalamullah kapan cing tadi ge nuduhkeun kana naon kana mana nu dituduhkeun ku kalam qadimna Gusti kudu bingung ya li anal ja'la wa al khalqu li anal ja'la kana sanyana ngajadikeun wa ya ja'lu al khalqu eta nyiptakeun. Wa inna mamtana'a jeung pastina nari manyegah sa'al Imam Ahmad min qaulihi innahu makhlukun. Tapi nyarek Imam Ahmad bin Hambal mah ulah nyebutkeun Quran makhluk teh. Itu sanajan ku Allah ditetepkeun Quran makhluk oge teu kenging dibahaskeun Quran makhluk. Kunaon make ulah ditetepkeun Quran makhluk li khaopihi. Karena mikasieuna Imam Ahmad ayasbiko kana narima ti heula atawa kana yen tak narima kalepasan. Ayasbiko kana yen tak kalepasan naon fahmu sailina pemahaman pirang-pirang jalma anu nanya lahu kana kalam Allah min hadzal labdil munazzali tina ieu lapan anu dilungsurkeun ala sayyidina ka Gusti urang sadayana Muhammadin sallallahu alaihi ila sifatil qadimati kana sifat anu qadim al qaimah anu tumetep bi dzati ta'ala dina zat Allah taala engke payapur kalalupur cenah-cenah bisi jalema nu nanya itu kaselebengan pibahaseuna lamun nyebutkeun Quran makhluk, Quran kalamullah, Quran makhluk. Engke teh da kulantaran kana Quran nyebut makhluk tuluy Quran disebut kalamullah, disambungkeun jeung kalam nu tumetep di Allah disangka makhluk kufur tah.
Bisi kitu mentak ulah disebut makhluk lah cenah palalaur. Pasadda mangka nutup Imam Ahmad alaihim ka itu sailin karena sailin al baba karena panto dikunci panto pertanyaan dinaekan wa yuqadu jeung dipahami diambil bin Soni'il Imam Ahmad bin Hambal dina padamelan Ahmad bin Hambal annahu la yajuju li syakhsin bisa diambil pemahaman tina padamelan Ahmad bin Hambal naon la yajuju li syakhsin teu meunang li syakhsin pikeun seseorang naon aya kula yen ta ngomong si sahos liman kajalma ka babaturan pahmu anu ari pemahaman siman qasirun eta petekel ngobrol ke jelema bodoh la ya'rifu hadza tafsila anu teu apaleun jelema bodoh teh kana ieu perincian kalamullah innahu mahlukun teu meunang nyebutkeun ka jelema bodoh Quran makhluk itu kalau bodoh mau ulah nyebutkeun Quran bang nu bodoh teh nu mana teu bisa misahkeun antara kalamullah al haditsah jeung kalamullah al qadimah jeung nganisbatkeun Quran kana kalamullah teu apal kana tilu masalah dia ulah nyebut makhluk kana Quran kawaneana li Allah yasbiqo supaya henteu kasalebengan non pahmuhu pemahaman itu si syakhs atawa itu si man qasirun man pahmuhu qasir ila sifatil qadimati kana sifat anu qadimah al qaimah untuk mentafidati ta'ala bidzatna Allah taala fa in qila mangka lamun dicaritakeun idza kana kalamu ta'ala laisa biharfin naon omongan idza kana di mana-mana kabuktian naon kalamna Allah taala laisa biharfin eta henteu make harap kanggo pambeakeun wala sautin jeung teu make sora pakai payu pahamu ma'anna sayyidana Musa pakai payu pahamu makare kumaha bisa dipahami ma'anna sayyidana sarta sanyana Gusti urang sadaya Musa tegasna Kangjeng Nabi Musa alaihi eta tetep ka Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam jeung kasalamatan fahimahu eta bisa paham Nabi Musa kana kalam Allah laman najahu samang-samang sanyalametkeun Allah ka Nabi Musa ala jabal Turisina kana gunung Turisina. Wakana juga tanya gitu cara Nabi Musa Nabi Yuna ari Nabi urang sadayana sallallahu alaihi lama khotobahu samang-samang sangah hitoban nyariosan hukun Nabi urang sallallahu ta'ala Allah ta'ala Lailatul Isra dina wengian Isra jeung Mi'raj ya bisi anu nanya ka mana atuh rek kumaha Nabi Musa pahamun kalam Allah lamun kalam Allah wah harapan soraan atuh rek kumaha Nabi Muhammad kahartieun kalamullah lamun kalamullah wah harapan soraan kapan Allah teh mukalamah jeung Nabi Musa wa kallamallahu Musa tak Musa rek ngarti kumaha kana kalam Allah lamun kalam Allah harap usura Nabi Muhammad nuju Isra jeung Mi'raj diparentos salat 5 waktu pan Allah teh nyarios ka Nabi Muhammad rek paham kumaha kana parentahan salat 5 waktu ti Allah lamun kalam Allah na harapan usuraan nah bisi aya ngomong kitu kenah kumaha urang jawab pal jawabu tuluy jawabanna terus kahari pertanyaan ada mana pikiran jawaban pertanyaannya teka arti ada sinyal di pertanyaan mangka ari jawabanana eta annalillahi sanyana eta tetep pikeun Allah taala makhluk Allah annalillah sanyana eta tetep hak Allah taala makhluk Allah idza arada di mana ngarepkeun Allah ayat hama kana yen tamere paham Allah kalamu kana kalam Allah li ahadin ka seseorang alqa eta cukup nibakeun Allah fi qalbi din hatana si ahad manhu kana makna kalam Allah teu ya mun Allah rek mere paham ka hambana cukup ditibakeun makna kalam Allah kana hatana eta hamba gitu idza arada ayyaf hama kalamahu li ahadin di mana ngarepkeun Allah ngerasakeun Allah mere paham karena kalam Allah terhadap seseorang contoh ka Nabi Musa sapertos ka Kangjeng Nabi Muhammad alqa fi qalbihi ma'nahu cukup nibakeun Allah fi qalbihi din hatana si ahad fi qalbihi din hatana Nabi Musa Allah nibakeun dina manah Nabi Musa Allah nibakeun dina manah Kangjeng Nabi Muhammad
maknahu kana makna Quran. Cukup. Lah, biraku cenah ujug-ujug ayatana teu biraku. Da diobrolkeun sate aya harapan, aya soal da hakikatna carita mah dina hate nyari. Hate aya harapan obrolanna. Teu aya. Aya soraan obrolan hate. Teu aya. Tapi ngaleketeun teh aya geuning dina hate. Aya soraan sate diomongkeun, aya harapan sate dituliskeun. Bener gitu. Ya teh pan pertentanganna jeung Mu'tazilah menyebutkeun piraku aya omongan teu harap teu soraan. Itu piraku. Mu'tazilah we belegu kitu. Kepiraku omongan hati eknanya aya harapan. Ya, sok mangkaryo memeh diketik dina WA, dina WhatsApp. Ada kirim WhatsApp ka kabogo. Pan dina hati lagi. Memeh kumang karyo diketik aya harap ya. Aya hati. Innal kalama la fil fuadi. Sanya na kalam aya dina jero hate. Kade hati-hati. Lain rek ngakurkeun kalam Allah jeung omongan hati. Da moal sarua. Omongan hati mah didamel, kalam Allah mah teu didamel. Nanti mah supaya kahartieun ku cucungik Mu'tazilah. Ku si bebel buntung Mu'tazilah. Ame kahartieun yen bener aya kalam eueuh harapan eueuh sorak, buktosna kalamun nafsi omongan hati. Ku harap eueuh sorak. Tak bisi anu nanyakeun ka anjeun piraku kaharti ngobrol harapan soraan kumaha ngarti kunana padahal mun Allah rek mere paham kana kalam Allah terhadap seseorang cukup ditibakeun ku Allah kana jero hatena makna kalam Allah kita paham diungkapkeun kumaha sok ya urang diberi ilmu ku Allah ngaliwatan pemahaman kana jero hati urang lekat teh kaharti ku hati aya harapan ku hati ku hati aya soraan diomongkeun ku anjeun aya harapan jeung aya soraan sote. Wa kalamuhu ta'ala jeung ari kalamna Allah ta'ala al-qadim anu qadim yusma'u eta bisa dikuping min jami'il jihati tira sakabeh jihad. Oh, kalam Allah mah dikuping tira sakabeh jihad. Beda jeung kalam jelema tiba mana ieu soraan ti kulon. Di mana ya suanten cecerewatan mah ti wetan. Gitu kan. Ti kidul. Ti kalen. Allah mah min jami'il jihad. Wa dalilu jeung ari dalil anu nuduhkeun ala subutil kalami kana tumetepna sifat kalam. Allah Ta'ala pikeun Allah Ta'ala qauluhu Ta'ala eta dawan Allah Ta'ala. Wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallama jeung nyariosan. Insyaallah Gusti Allah Musa ka Nabi Musa takliman kalawan nyariosan nyaan. Wa aidan jeung kalawan di idza lam yakun. Di mana-mana teu kabuktian ieu dalil aklina nu ieu dalil nakli meunang minahkeun tina Al-Qur'an. Dalil akli menang mikiran akal. Di dalam yakun di mana terbukti Allah mutakaliman eta anu nyangon, eta anu kabung sifatan ku sifat kalam. Lakana tang terbukti Allah akhrosa, eta anu piri bahwa ari itu akhros naksun eta kekurangan. Gampang dalil akli mah gampang. Mun Allah teu kasifatan ku sifat kalam, berarti Allah teh naon? Pire. Mun pire di Allah ngaranna kurang. Wa naksu jeung ari kurang alaihi ka Gusti Allah muhalun eta mustahil. Atuh pasabat namang katumetep non nakiduhu lalawanan akhros bahwa ari itu nakid al kalam eta kalam. Wa sabata jeung di mana-mana tumetep lopikeun Allah non al kalamu kalam istahala maka mustahil alaihi ka Gusti Allah non al kharsu pire wa ma jeung perkara pimanahun tumetep dina maknana itu kharsu al-bukmu tegasna bukmu alladzi huwa anu ari itu bukmu diddul kalami eta lalawanan sifat sifatul rabi'ah wallahu a'lam bis al-fatih.
Bismillahirrahmanirrahim. Naon asifatul asyiratu eta kasih atu asyiratu halaman sabaraha 48 naoneun walil irodati jeung eta tetep pikeun sifat irodat can kapan kita itu di luhur di handap ta'alukon hari dua ta'aluk katanya ta'alukun suluhiyun qadimun tegasna hiji ta'aluk suluhi qadim wa huwa jeung ari ta'aluk suluhi qadim sulahiyatuha eta narima pantasna itu irodah litah sisi pikeun nangtukeun ajalan diajali pajaidu tawili maka dijahit jangkung awil qasidi atawa jahit pendek ya juju eta meunang non aya guna eta kabuktian jahit jangkung jeung jahit pendek ala guerima netepan kana lian disifat huwa anu ari jahit alaihi eta tetep netepan kana ma bi'tibari solahiyatil irodah kalawan ngijir ngaretkeun narima pantesna irodah fahia solihatun fahia mangkari sifat irodah solihatun eta anu pantes li ayyakuna jahidun sultan li ayyakuna pikeun yen ta kabuktian sajadun jahid sultanan eta jadi raja wa ayyakuna jeung yen ta kabuktian jahid jubalan eta jadi gembel biti bari ta'aluki suluhi kalawan ngijir ngarekeun ta'aluk bangsa suluhi ta'aluk kudro ta'aluk irodat dua hiji ta'aluk suluhi qadim kadua ta'aluk tanjizi qadim kade ge dina irodah mah naon qadim lamun dina kudrot hadis lamun dina kudrot aya suluhi qadim eta disebutna ta'aluk majazi ta'aluk hakikina mah da ngawujudkeun anu adam ngaidamkeun anu wujud eta ta'aluk hakiki disebutna dina kudrot cek kamari nu kumaha ari makna suluhi pantes diajali jahit jangkung pantes jahit pendek ge naon pantes jahit pantes jadi raja jahit oge pantes jadi gembel Jokowi punten ya ayeuna jadi sultanan jadi raja disuluhi qadimna Allah tade suluhi mah pantes Jokowi jadi gembel pantes Jokowi jadi raja ngan ku Allah ditasis Jokowi jadi urang pantes jadi mahasiswa urang pantes jadi santri bubrag we ka alam dunia alhamdulillah jadi saha nikmat luar biasa kada teu pati loba duit jeung loba duit mah teu kuliah kan ulah leutik hate jang tirisan ampun pang badag-badag nadi mah tirisan estilu ge eleh ku santri koma estelen gegel estelen santri koma eslelin mah cecin walaha jeung eta tetep pikeun sifat irodat ta'alukun tanjizun qadimun ari ta'aluk tanjiz qadim nu kadua ta'aluk irodat teh ta'aluk tanjiz qadim wa huwa tahsisullah ari ta'aluk tanjiz qadim nu kumaha eta nangtukeunana Gusti Allah wa huwa ari ta'aluk tanjiz qadim tahsisullah eta nangtukeunana Gusti Allah taala asyai'a kana hiji perkara isian saya teh kamang jahit disifati kalawan sifat alat sifat wa anu ari mang jahit ari itu syai alaiha netepan kana eta sifat kana jangkung kitu nu tadi pantes jangkung jeung pantes pendek teh ditasis naon jangkung pantes penek suluhi ditasis jangkung ngaranna
jiji kodim dua lagi soluhi mah pasti naon kodim ngantan jiji aya nu hadis aya anu kok dina irodat mah pasti tanjis naon kodim dina irodat mah candi ibroskeun didohirkeun jangkung encan kakarek dinaon ditaksis. Fal ilmu mangkari ilmu alladzi ilmu itasofa anu narima kasifatan si jaid bihi ku ilmu bi irodati eta kalawan irodat Allah ku Allah sina mun kasifatan ku sifat irodat pinter najaid teh ku irodat Allah ngobrol mah jaji eta teh pinter najaid ku Allah nu kasifatan sifat irodat itu ngobrolna namun hakiki urang kempel di madrasah teh ku kudrat jeung irodatna jika irodat anu nasis urang lain ya Allah nu nasis urang nu kasifatan ku sifat irodat eta teh nyebut kitu teh majaz bil harfi atau majaz akli ngaranna teh batasi suhu mangka ari nasis jaid bil ilmi ku ilmu masalan umpamana qadimun eta qadim jadi jaid pinter nepi ka ayeuna ge eta teh geus ditasi ditanya qadim teh kudu kerungtaran teu kahati ku akal aing si jaid pinter padahal geus wae berarti anjeun teu boga akal lamun anjeun boga akal bener Allah kawasan yang pinter di jelema nu heres Allah kawasan yang berlebih di jelema nu ngapal lah daripada ngapalkeun beuleum mending hees ulah ya bariyah umut-umut adalah seorang bari rada seuring bunga ku Allah diberi ngarti ka dieu jadi emang butak we otak keur mah bodoh teu ngarti kana sifat irodat da Allah geus mubah seuring halus we kabeh beres tah eta beres patasi suhu bil ilmi masalan qadimun wa yusamma ta'alluqan tanjizian qadiman jeung di ngaranan itu ta'alluqan tanjizian qadiman kana ngaran ta'alluq tanjiz qadim wa salahiyatu halitah sisihi bil ilmi wa ghairihi bi i'tibari dzatiha bi qat'in nadri an tasisi bil fa'li wa salahiyatu jeung ari narima pantesna itu sifat wasolahiyatu hajing ari pantesna itu irodah litasisi pikeun nasis mangjian bir ilmi ku ilmu tah kitu jan kana irodah balikna wasolahiyatu hajing ari pantesna irodah litasisi pikeun nangtukeun jaid bil ilmi ku pinter ku sifat ilmu wa dia jeung ku bodoh jeung lian ti ilmu bodoh teh bi'tibari datiha kalawan ngaitibar datna itu irodah bikot innadri kalawan mutuskeun pamikiran anin taksisi dina nangtukeun bil fa'li kalawan dibuktikan bil fa'li yakni ta'alluqan suluhian qadiman ngarepkeun musannif kana ta'alluq suluhi qadim ari pantesna Allah nu kasifatan irodat nasis jaid pinter atawa lian pinter alias bodoh ta eta mah ngaranna teh ta'alluq suluhi naon qadim gitu wa huwa wa qala jeung ada usaha badhum sapalina ulama lah ta'alluqun tanjijun hadisun lah eta teh tapi ke irodat qala badhum ieu mah sapalihna kaol jadi lain kaul resmi ngan anu pak caleg tuh qala badhum gitu lah eta tetepikeun sifat irodat kana ucapan laha eta tetepikeun irodah ta'alluqun tanjizun hadisun ari ta'alluq tanjiz hadis wa huwa tahsisu jaidin bituli masalan bahwa ari ta'alluq tanjiz hadis teh eta nangtukeun ana jaid bituli ku jangkung masalan umpamana atawa ku pendek hina yujadu bil fa'li dina nalika ditemukeun itu jaid jangkung bil fa'li dina buktina
fa'ala hadza mangka netepan kana qaul ba'duhum laha yakunu mangka kabuktian laha eta tetep pikeun itu iradah salah satu ta'alluqatin ari tilu pirang-pirang ta'alluq lamun ditetepkeun ta'alluq tanjiz hadis dina iradah berarti ta'alluq iradah teh jadi sabaraha tilu suluhi qadim tanjiz qadim jeung tanjiz hadis lakin ditahqiqo tetapi na ari qaul tahqiq eta anna hadza salisa laisa ta'alluqan saenyana ieu anu katilu laisa eta lain di hadza salis ta'alluqan eta ta'alluq bal wa izharun li ta'alluq inu katilu mah lin ta'alluq balik teh mah ngageuhirkeun kana ta'alluq iradah nu dita'alluqan ku iradah yakni ta'alluq li ta'alluqi tanjizil qadimi hiji jam kana ta'alluq tanjiz qadim nu katilu mah cenah lain ta'alluq sifat iradah nu katilu mah tapi ngadohirkeun kana ta'alluqna sifat iradah wa ta'alluqul qudrati jeung ari ta'alluqna qudrat wal iradati jeung ta'alluq sifat iradat amun eta ikuli mungkinin pikeun sakabeh perkara anu mungkin hatta anal khatarati sehingga saenyana pirang-pirang kareteg alati khatarat tu khataru ala qalbi syahsi anu dikaretegkeun itu khatarat ala qalbi syahsi kana hatina mang bocil seseorang mukhassasatun eta anu ditangtukeun bi iradati ta'ala ku iradahna Allah taala wa makhluqatun jeung didamel bi qudrati ku qudratna Allah taala ku Allah kasifatan qudrat kama dzakarahu Syekhul Malawi seperti nyaritakeun kana itu kaul sa Syekhul Malawi Syekh Malawi di bagi kutubi dina sapali pirang-pirang kitabna Syekh Malawi walamnya kudu terang anjeun anda nisbatan tasisi kana sanyana nganisbatkeun tasis lil iradati pikeun iradat wal ibrosi jeung ngageuhirkeun wal ijadi jeung tegasna ngawujudkeun lil qudrati pikeun qudrat majajun geuning netepkeun tasis pikeun iradat nganisbatkeun tabriz pikeun qudrat eta teh ngobrol majaji majajun cenah wal mukhassisu jeung ari anu nantukeun hakikatan dina hakikatna lain iradah huwa ari itu mukhassis Allah taala eta Allah taala bi iradatihi ku sifat iradatna Gusti nu nasis ma Allah nu kasifatan ku sifat iradah wal mubrizu jeung ari anu ngageuhirkeun wal mujidu jeung tegasna anu ngawujudkeun hakikatan dina hakikatna wa ya mujid mubriz Allahu eta Gusti Allah jalla maha agung Allah wa ala jeung maha nur Allah bi qudratihi ku sifat qudratna Gusti Allah Paqalul amati mangkari omongan jelema belegu boloho belemeh belewe nanti paqalul amah teh gitu al qudratu tab'alu bi fulanin ada al qudratu cek jelema nu bodoh ngomongna kieu ari qudrat eta migawe fulanin ka mang anu kada kana beunghar qudrat nu nyieun beunghar di mang bocil teh in aroda lamun ngarepkeun saal qailu jelema nu ngomong mang bocil anal fi lil qudrat kana sanyana pagawean lil qudrat ti eta teh pikeun qudrat hakikatan dan hakikatna Allah walidati atawa ari pagawean teh eta teh pikeun qudrat walidati jeung pikeun dat kuduaan qudrat tongko jeung kudat tongko kufrun eta teh hukumna kufur mang bocil bisa jadi kufur gara-gara nekankeun qudrat boga tapak gawe atawa ditetepkeun gawe Allah jeung gawe sifat qudrat Allah nu duaan pagawean teh kufur eta teh matak lamun anjeun nyebutkeun alhamdulillah urang sadaya kampal dina ieu tempat ku qudrat jeung iradat Allah hati-hati tah tekan lamun ngobrol kitu lain sifat qudrat jeung sifat iradat anu napakan urang aya di dieu tapi zat Allah nu kasifatan qudrat sareng iradat tarik beres wal iyad sareng ari nyuhunkeun perlindungan billahi taala eta tetep ka Gusti Allah taala balil fi'lu balik tari pagawean li dzatihi eta tetep milik zat Allah taala bi qudratihi kalawan qudratna Gusti Allah asifatu tasi'ah wallahu a'lam bissawab.